Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya balawargi kanca-kanca balaraya. Kumaha dararamang sadayana. Nu teu damang nasing dienggal damangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Haturan tepang dangu deui sareng sim kuring Kisukma alias Mang Maman ti Lembur Sukatengah. Atur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika pingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel sim kuring. Baraya sadayana kaum dangu anu nuju calikna sing merenah calikna, nu nuju ngagoler sing merenah ngagolerna, ngarehatkeun kana kacape. Ibu-ibu anu nuju ditepas ngobrol sareng tetanggi atanapi nuju gegero nyeuseuk ngepel jeung segala rupi pacabakan atanapi bapa-bapana anu nuju ngahuleng balas mikiran pangabutuh sadi dinten. Mugia dilancarkeun tina urusanana, mugia ditambih-tambih rizkina, anu nuju di perjalanan sing salamet di perjalananana dugi ka bumina masing-masing. Atanapi anu nuju di padamelan, di konveksian, di pabrik, di kantor, di mana wae ayana. Assalamualaikum sadayana. Mang Maman teh di dieu bade naraskeun hanca anu kiwari katunda anu kalayan judul Waliwis Bodas, nu dikarang ku Bapak S. Sukandar, nu diropea deui ku sim kuring atanapi didongengkeun deui ku sim kuring. Ngilap oge kabaraya sadayana anu alanyar pisan di subscribe heula jeung diaktifkeun lonceng notifikasina ngaraterang kana bag-bagan carita sim kuring supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang lebet ka alam carita. Baraya lamun telepat mahanca sim kuring kiwari teh buktina teu kurang-kurang urang lembur kepu anu kapincut. Bukitu teh mah saha nu teu butuh kana duit pikeun nyocokan keperluanana. Hari ieu bet aya nu andon suka rek mere nginjem kalawan teu hese beleke kudu sembah jongkok heula, malah ngajak ieu mah ditatawarkeun nya munasabah lamun pada haribeu teh paribasa haribet ku teuteureuyeun gawok ku lebokeun nu antukna upok pada nyararita kabarani sabaturna yen rek nyoba-nyoba nginjem duit. Tetela teu hese malah teu kudu indit sorangan, tapi duitna ngahajak dianterkeun ku barani sabaturna. Prak-prakan carana nginjem duit teu hese ukur nanda atawa ngejempol dina balangko nu geus ditulisan di kieu-kieu soteh majarkeun teh supaya ulah poho lantaran tangtu nu nginjem teh lain saeutik. Atuh barang dibacakeun kumail eusina eta balangko nu geus dieusi ku cap raja. Bener eusina mah mata kereuas lantaran didinya teh disebutkeun yen lamun dina waktu genep bulan teu bisa mayar pokok sarta rentena, pangabogana boh nu mangrupa tanah darat atawa sawah rek dibeuslah. Tapi teu burung we ditarebak lantaran ceuk kateranganana demung ditulis kieu soteh nyaeta supaya nu boga hutang teh giat mayarna. Jadingan saukur pangingsieun anu wungkul da dilaksanakeun mah moal nyasat nulung atuh ari ditungtungan matak nyilakakeun mah. Tapi kumaha buktina kugu we ceuk salancar mah
siga nu heueuh maksud nulung nate eta we lamun kabeneran aya nu rek mayar hutang saencana genep bulan kumail teh atawa kusaha bae baturna nu sejen tara ieuh ditarima pokna ge keun bae ulah waka mayar bisi aya keperluan deui di kota mah cenah aya nu geus sataun tara ditanya-tanyakeun acan oge ari geus lila kitu mah mayarna oge bisa dituntut dicicil nyaeta bisi berat teuing dikitukeun komo nyaleuwi atoh bae nu ngarinjeum teh asa nya ditulung tina kabutuhna tapi nya kitu barang kira-kira geus nincak 10 bulan anarong heap teh tu Bagus Marjan datang maksudna rek ngabeuslah nu baroga hutang lantaran geus leuwih 4 bulan tina perjanjian tacan kene bae mayar malah datangna teh bari dibarengan ku ponggawa desa katut sababara urang upas malah aya tuan segala nu ceuk nu nyararita mah cenah tuan derwader nyaeta nu dikawasakeun rek ngabeuslag teh geus karuhan kitu mah sakur nu baroga hutang teh ngan ukur bisa nyurudutkeun cipanon rek mungkir-mungkir kumaha da puguh balangkona memang geus dijempol ku maranehanana rek temikeun kumaha da puguh diancam ku hukuman lamun teu daek dibeuslag tangtu bakal diasupkeun ka pangberokan antukna mah teu majar kumaha geleuyeung bae bobogaanana pindah leungeun tetep tanahna mah masih keneh dicicingan tapi ayeuna mah kudu nyewa ka tu Bagus Marjan atuh nu dibeuslag sawahna tetep sawahna mah bisa terus digarap ku manehanana ngan nya kitu jadi magawe sawah batur lantaran ku geus pindah leungeun teh di antara nu kajire teh aya nu ngaran Pak Ugin nyaeta lanceukna Simbar tanah katut sawana geus taya ampun deui dibeuslag ku tu Bagus Marjan mangka-mangka Pak Ugin mah teu disim terus ngagarap sawah lantaran cenah geus kolot tapi ari mah katut tanah mah bisa terus dicicingan asal nyewa bae sabulan-bulana atuh lain deui Pak Ugin teh dina hirupna jadi sangsara kadua anakna lalaki sangkon lantaran ari pamajikanana mah geus heula ninggalkeun ka alam kalanggengan dina waktu sangkon tacan dewasa bener. Harita teh kebenaran Simbar keur eueuh geus aya 3 poena nyaba ka Cikampek pugu we ari Joel teh datang ka lemburna kabenaran teh manehna mah teu pirarajeuneun nginjem duit lain deui ngagidirna barang kanyahoan pakaya nu jadi lanceukna geus leudis dibeuslah ku tu Bagus Marjan ngaran-ngaran jalma nu marurung gampang adat-adatan babarian ngulit bawang harita keneh oge manehna ngabiur ka tempatna tu Bagus Marjan maksudna mah deuk menta deui tanah nu jadi lanceuk kumanehna beak bersih dikoredaskeun yen urang kepu teh geus ditipu ata-ata ku akal bulusna si tu Bagus Marjan ugue lain deui amarahna tu Bagus Marjan der atuh Simbar diraponan ku opatan tapi tetela pangabisa Simbar teh lain bantrak-bantrakeun nu opatan gampar taya nu mangga pulia jajaten sarta wewesana Simbar teh estuning mata kaget kahebatanana dina waktu padungdung estuning matak muringkak bulu pundu ugu emun ngagugu nafsu mah Simbar geus dilaporkeun harita keneh oge tapi ras deui ku ancamanana nu majarkeun mah cenah lamun tanah milik lanceukna teu dipulangkeun deui
tangtu nyawana bakal dipenta pikeun pigantieuna. Atuh lain deui Tubagus Marjan teh muridingna lantaran geus kapikir yen Simbar mah tangtu bakal ngalaksanakeun maksudna pokna oge nyawa maneh mah murad. Cenah ayeuna dilaporkeun tapi engke di mana manehna balik di pangabuyan pasti ngayakeun balitungan. Antukna dek bae Simbar dibawa badam supaya gomplot ka manehanana. Anas eta bobogaan nu jadi lanceukna tangtu bakal dipulangkeun deui. Tapi Simbar teu daekeun, pokna ge manehna mah teu hayang senang asal eta we tanah katut sawahna nu jadi lanceukna nu dipikabutuh teh. Geus kitu mah Tubagus Marjan teh teu bisa majar maneh, kapaksa bae bobogaan Paugin teh dipulangkeun deui kalawan dijieun surat perjanjianana dina balangko nu aya cap raja ngan pokna ka Simbar omat maneh ulah terus neuteuli boga maksud goreng. Oge hal ieu teh ku Simbar disanggupan. Manehna moal ngayakeun tindakan naon-naon asal pihakna Tubagus Marjan oge ulah ngunek-ngunek aya hate gantar kakaitan. Pikeun Simbar mah memang sabenerna pisan saeutik oge teu boga maksud hate goreng sok sanajan hare-hare langka ieu patanya hari henteu pasarandog teuing mah. Tapi ari Tubagus Marjan mah sabalikna manehna mah terus neuteuli dina hayang males ka nyeri ka Simbar. Henteu prakso teh dijalankeun can kapanggih pijalaneunana. Ari rek ngahaja di Taragal moal pihasileun lantaran geus kanyahoan pangabisana Simbar teh lain bantrak-bantrakeun. Opatan usung esangna nu geus kawilang jago teh kapan diperenan ngan sakoteapna keur. Ieu sababna nu matak barang manehna ngadenge beja yen Simbar riributan jeung semahna Haji Sabri ngagentak manehna datang perlu nama manehna teh sasat rek minang saraja. Sanajan bener cenah ceuk beja teh semahna Haji Sabri teh kabuktian teu mahi ngalawan Simbar. Tapi lamun seug diangsonan pira kue kawanina teu ngahudang deui. Kukitu teh amah kumanehna rek dipapatahan sangkan dilawana ulah di Taragal ti hareup tapi kudu diarah ti bongohna. Ujalan kitu lamun seug hasil teh manehna katut usung esangna tangtu bakal tiberaha teh. Moal sieun kaambat paling-paling nu bakal disusut teh tangtu nu geus aya tapakna riributan jeung Simbar. Cenah lamun heug ngambat ka manehanana rek dipungkir we abis perkara. Kukitu oge geus cukup alasan pikeun nu pinangkeupeun mah paribasa moal neangan jurig nu teu kadeuleu. Wuri-wuri Simbar tas reributan. Hari heug teh aya nu nandasa nya moal kasaha deui nyangkana tangtu ka jalma nu geus kungsi riributan teh ya. Harita oge sanggeus manehna satengah nu ngaweleh ka Haji Sabri terus bae diu pindah nyampeurkeun daklan katut makdur. Ugu we pikeun maranehanana mah jadi asa gede hate lantaran sasat dililindeukan ku jalma nu lain handap-handap harkat darajatna.
malah barang ngamimitian ngajak ngobrol oge minangka bubukana teh jolpok bae. Tu Bagus Marjan nyebutkeun yen tanah nu aya di lolowek lembur kepuh teh 2/3 nama geus dipiboga kumanehanana. Sabalikna pikeun Bang Bokek mah kalah beuki ngarasa ijid bae ka Tu Bagus Marjan teh. Eukeur mah kamanehanana mah estuni nganggap sepi pisan. Turug-turug sakalieun ngareret oge Tu Bagus Marjan sok manco kana paleba irungna. Malah kumatak geuleuna teh kuret deui ret deui bangun nu ngahajakeun naker. Nu antuk nama Bang Bokek teh geus teu bisa ngawasa deui nafsuna. Jurung kunung bae manehna nangtung terus ngalejek hareupeun Tu Bagus Marjan. Ugue pikeun nu sejen mah ieu teh geus mangrupakeun hiji kaluar biasaan. Aya nu geus wani nyieun peta teu sopan di hareupeun Tu Bagus Marjan. Malah Haji Sabri mah jol-jol perbae ngadeg-deg. Sok sieun mamalana jadi tamplok kamanehanana. Maklum manehanana nu kasemahan. Heug we katempuhan tapi rek ngawawadian ka Bang Bokek teh teu wanieun baku nama sok sieun salah harti. Oge ari hate mah kacidang ngarasa kagetna. Naon sababna Bang Bokek kitu pamolahna. Kareret kunu opatan usung esang Tu Bagus Marjan nu sakitu satyana. Bugu we asa dibere jalan pikeun nembongkeun jasa. Ngagentak nu opatanana nyampeuk maju. Maksudna mah Bang Bokek teh rek digenjang. Oro kaya kaburu dihuit ku Tu Bagus Marjan. Perlu ditindak. Sanajan bener oge yen manehanana teh geus nembongkeun peta campelaka kami. Lantaran nu kudu diragangan teh nu boga hajat nyaeta Haji Sabri. Tu Bagus Marjan nyarita kanu opatan. Keun bae mun nya oge aya maksud tangtu engke bakal nuturkeun ka urang. Tu Bagus Marjan bari ngareret ka Bang Bokek nu geus katempana kudu direret. Bugu we jadi matak nambahan ngeuntab hate. Jelas manehna teh ditangtang ku Tu Bagus Marjan. Geus kitu mah demung sabaturna terus bae dariuk deui di tempat tadi. Bari masing-masing panona teu weuleh ngareretan ka Bang Bokek. Atuh Tu Bagus Marjan koloyong deui kana tempat urutna. Sedeng Bang Bokek gek diuk deui. Tapi teu lila jung manehna nangtung. Koloyong kaluar kanu rada poek. Disangka nama meureun dek kieu. Tapi saurang oge taya nu nitenan yen Bang Bokek kaluar teh lantaran manehna mireungeuh aya nu ngajungkiring sisi pager luareun pakarangan. Ongko deui panon teh lolobana mah manco kana ronggeng-ronggeng nu tingreng kenek sarta nu beuki lila teh beuki baleger bae. Saurang oge taya nu nyangka yen bakal aya kajadian nu matak ngagemperkeun batur jenuk balarea. Tatabeuhan tetep ngemprung, ronggeng tetep ngarengkenek bari ngawih. Nu ngigelan geus mimiti blas-blus arasup saurang-saurang. Nu lalajo di luar balandongan beuki moyeg bari teu eureun-eureun keprok sarta ting sarwit. Sararea pada kacida ureng kak paripolahna nyironggeng nu memang nak matak pikabitaeun nu carerama.
lain ngan saukur kabeneran Simbar tengah datangan deui tempat nu karyaan teh lantaran dicaram ku Haji Sabri. Tadi teh waktu balik deui ka imahna sanggeus riributan jeung Dahlan, Gurunyung teh datang ti tahanana Haji Sabri nu popoyankeun yen engke peuting mah omat ulah datang. Lain nanaon samata-mata pikeun ngajaga riributan deui. Lantaran teu mustahil upama bakal kajadian ribut deui bira kue Dahlan make teu ngunek-ngunek hayang males. Malah ku Haji Sabri pisan kaparego tadi beurang waktu Dahlan ditempo ka pamondokanana. Pasampak teh keur ngelus bedog kakara ku sakitu oge geus teu bae ngarasa curiga bisi Magdor jeung Dahlan aya maksud teu hade. Di bejaan kitu teh nurut nama nurut eta oge Simbar teh. Lantaran kumanehna oge geus bisa dipikir yen maksudna Haji Sabri kitu teh memang kacidahadena. Tapi ari ngarasa panasaran mah keukeuh wae hayang lalajo. Ongkoh deui saha nu betah cicing di imah, sedengkeun tatabeuhan nu dinu karyaan teu sirikna asup kana ceudina kabeh. Pugu imahna teh teu sabaraha jauh. Kukituna teu panjang mikir deui jrut bae turun maksud rek lalajo. Tapi moal nembongan sumawana make jeung asup mah campur jeung ondangan nu sejena. Ieu mah rek susulumputan. Kulantaran manehna mah boga pangawakanana misah ti batur, manehna moal laluasa salaman sulumun sanajan bari diharudum oge. Kukituna manehna kapaksa ngejentul cinutrun dinu poek. Aya rek ngagerewan alona nyaeta Kokon atawa Sangkon, nyaeta anakna Paugin. Tapi sieun nimbulkeun matak ngarewah. Kukituna ngagerewan alona jadi tetulus atuh salila-lila manehna mah nyecindekul bae sorangan. Bari panonna mah teu leupas nempokeun banjet nu keur tingreng keneh. Sabot keur ngajejempe maneh anaret teh manehna nempo tu Bagus Marjan datang bari diiring ku usung esangna. Pugu we lain deui ngarasa kagetna lantaran ku manehna geus bisa dipastikeun yen sanajan diondang oge tu Bagus Marjan teh moal datang lantaran teu pakti akur. Babakuna mah lantaran Haji Sabri sok mindeng mamatahan ka batur salemburna. Nyaeta supaya bisa nahan diri ulah nepi ka gampang-gampang kajerat kulentah darat atawa kutuan tanah. Nu lumah lame bangun nu heueuh neundeun kanyaah kanu leutik tapi bukti nama binasa nu taya papadana. Contona geus natrat tatangga nu sejen kapan sanajan ayeuna masih keneh ngagarap sawahna tapi ngan saukur kabagian kesangna teu salah jadi tukang tani tinggal daki teh saenyana. Sanajan manehna bari cingogo tapi geus cukup bisa nitenan waktu tu Bagus Marjan keur ngobrol jeung Haji Sabri. Sanajan bener teu kadenge sorana tapi kumanehna oge geus bisa kajudi, bisa jadi meureun keur ngomongkeun semah-semahna. Da buktina panona ret deui kagundukan Bang Bokek. Sedeng kardun mah teu katempo kawas geus balik deui ka Batu Jaja. Waktu tu Bagus Marjan pindah diukna ka deukeut Magdor, pikeun Simbar mah geus mata kaget deui bae. Puguh di luar kabiasaanana mah manehanana make daek nyampeurkeun kanu sejen, komo bari jeung ngajakan ngobrol sagala.
Anggot barang mirenge Bang Bokek jalang jeleng dihareupeun Tu Bagus Marjan sarta terus disusul ku usung esangna Tu Bagus Marjan ting sereudeg. Bangun nurek ngarepuk ka Bang Bokek geus teug bae dina hatena Simbar yen di antara Bang Bokek jeung Tu Bagus Marjan teh tangtu geus timbul pasendetan. Ukituna barang Tu Bagus Marjan geus balik deui kana urutna sarta barang Bang Bokek geus diuk deui ngagentak bae Simbar pindah deui tempat supaya bisa katempoeun ku Bang Bokek. Kabeneran deui nyang hareupan Bang Bokek teh kanu poek sarta kanu kosong taya nu lalajo puguh manehna teh ngarasa keheul kadak lanjeng ka Makdor lantaran diilik-ilik teh bangun nu lalindeg ka Tu Bagus Marjan. Nu antukna manehna nyang hareup kanu poek oge nu satengah nyingkahan beungeut dak lanjeng Makdor. Simbar nu harita keur teuteup nempokeun nu kalawan ati-ati pisan kodomang lalaunan. Geus kitu jurung kunung manehna nangtung sakilat pisan manehna ngagupayan ka Bang Bokek. Geus kitu lep manehna dongko deui kuliwed kanu poek katukangeun pager nu kekep ku tatangkalan. Puguh we Bang Bokek teh awaseun naker kanu gugupayan sarta sanajan teu sidik cirimna tapi kana pandena mah apaleun naker yen nu ngagupayan teh Simbar nu tadi kungsi riributan jeung Daklan. Teu panjang deui mikir holoyong bae manehna kaluar tina balandongan ngoreleng ka pipir kawas norek kacai. Padahal manehna terus bae muru lawang pager geus di luar terus nyampeurkeun Simbar bari teu weleh dodongkoan lantaran bisi katempoeun kunu di jero balandongan. Bener we tulupanana teu salah Simbar keur cingogo atuh gok deui manehanana milu nagog di gigireunana. Ae keur naon ieu teh Bang Simbar teh ngadon cicing dinu poek? Bang Bokek nanyakeun. Ulah ribut atuh. Bang Simbar ngawit. Lain ngobrol naon tadi teh cenah jeung Tu Bagus Marjan. Simbar nyaritana rada ngaharewos bari panonna ruteret kanu keur dariu. Buset, gede hulu si Bagus teh Bang Sim. Manehna lancang bener make nangtang ka aye. Nangtang kumaha Bang Kek? Simbar nu tetela kasurung ku panasaranana. Hayang nyaho nu jadi alatanana pokona mah. Nangtang we ngajak beungklay. Ai hutan kumaha cenah mimitina? Mimitina mah ngebusukin Bang Sim tuluy muji si Daklan tapi akhirnya kalah getok kepalai aye. Iraha boleh kukuring teka tempo bener manehna teh dakol kana sirah Bang Kek. Simbar kaget puguh teka tempo. Bodoh gening Bang Sima. Ieu mah ceritanya. Bang Bokek bari mendelik. Sugante sirah Bang Bokek digetok bener. Ari bos gitu kumaha Bang? Nya eta nangtang ngajak beungklay. Rek dilawan. Tangtu atuh Bang Sim. Atuh meureun dikarepuk. Nanaon aye mah tuman. Ari karun kumaha? Geus balik? Balik tadi ge. Sieun neuleuh nu riributan meureun. Ari si Daklan atawa si Makdor untuk ngomongkeun kuring. Henteu
ngan si Bagus Bungkul nu sok ngomongkeun teh. Nyak pekwe atuh ari direk dilawanan mah. Pun ku kuring dibantu. Geus kitu mah Bang Bokek teh asup deui ka jero. Terus wae manehna langsung bebeja ka Pak Haji Sabri yen rek balik ka pamondokan lantaran geus ngarasa tunduh. Padahal mah lain kitu maksudna, da buktina ari geus diidinan mah terus bae indit henteu terus ka pamondokanana. Tapi manehna terus ngoreleng keluar. Kojengkang ngereles bae kanu poek. Geus anggang di tempat raramean. Terus bae manehna ngincid keluar ti lembur. Ancok keluar, ancok kanu ti iseun. Heuk ngarandeg sarta nguliwet. Kanu bala nu tayalian maksud teh rek megatu Bagus Marjan sabaturna. Sanajan bener kaayaan tu Bagus teh lain bantrak-bantrakeun puguh diaping ku opatan nu tangtungan pangabisanana, lain lalawurakeuneun. Tapi pikeun Bang Bokek mah teu matak ieun jadi seber. Ungko manehanana percaya kana bantuan Simbar nu waktu tadi manehna geus nyanggupan. Kawasna bae tu Bagus Marjan teh memang geus ngarti deui kana cingesna Bang Bokek teh bebeja rek ka pamondokan sote ngan alesan ngarah piandel Haji Sabri. Ukituna manehna terus nyampeurkeun ka Makdor Katut Daklan dibawa kanu rada anggang tinu sejen rek ngadongeng bangun demit. Teuing ngabadamikeun naon, tapi katempona kuno sejen siga nu ngobrol biasa bae teu bangun nu keur ngabadamikeun Rusia. Geus kitu mah terus tu Bagus Marjan teh pamitan ka pribumi leos bae keluar ti wewangunan balandongan nu keur meujeuna rame keneh kuno eak-eakan. Lempangna antarena keur bangun nu salse, tapi ari geus rada anggang mah lempangna teh teu sirikna ngagaredig bangun aya nu diburu rusuh. Geblik geblik kadenge tukangeun aya nu nuturkeun. Pek rombongan tu Bagus Marjan teh areureun ari rong heap teh Makdor jeung Daklan naluturkeun. Nya kitu bebejana ka Haji Sabri mah cenah rek baralik ka pamondokanana. Padahal nu sanyana mah nuturkeun tu Bagus Marjan hasil babadamian tadi teh. Barang mireungeuh nu ngarong heap teh tu Bagus Marjan teu ngalobakeun tatanya. Kusiwel wae manehna ngodok saku ngaluarkeun duit. Sok-sok dibikeun ka Makdor jeung ka Daklan. Geus kitu mah leos deui indit Daklan jeung Makdor terus naluturkeun. Tapi tika anggangan sesadingkeran henteu nembrakeun maneh. Bang Bokek nu keur ngadedempes manehna geus awas kanu keur ngalabring. Sanajan bener manehna teh di Batawina teh kaitung jagona nu lain sakali dua kali ngalaman patelak jeung papada jago deui, malah teu kurang-kurang bari ngocorkeun getih nu jadi lawan-lawanna. Tapi ayeuna waktu rek nyang hareupan tu Bagus Marjan Katut baturna teu burung we hatena ngageter lantaran dihenteu-henteu oge sasatna rek rebut hurip begalan pati. Nudina akhirna anjog kana dua kamungkinan, maehan atawa dipaehan. Tu Bagus Marjan nu memangna geus boga rasa tangtu nyawana keur aya nu ngincer. Eukeur mah kapan tadi teh manehna kungsi ngaluarkeun tangtangan ka Bang Bokek.
Oge Bang Bokek geus kanyahoan ngereles ti heula. Sajoroning lempang teh teu weleh ati-ati. Manehna dihapit ku Demung jeung ku Mail. Di hareup nu minangka pacalangna barani bari leungeunna teu leupas tina berah bedogna nu nangkot di tukang dina tonggongna. Atuh nu ngawal tukangeunana nyaeta beong nu dina urusan kuda kadek mah manehna teh dedeg lernaker. Janji kecek teh saenyana tara ieu dibalitungkeun untung rugina. Lar rombongan tu Bagus Marjan ka hareupeunana teu anta parah deui. Jorelat jeleng bae Bang Bokek luncat bari bedogna geus dilugas. Maksudna mah rek langsung dipake nyabet tu Bagus Marjan, tapi Demung nu memangna geus awas kana pibalayeun. Nu bakal tumiba kadununganana rikat manehna luncat ngahadang bari ngagunakeun bedogna. Kolebat trang trang dua bedog diadu ku tarik-tarikna nepi ngaburicak ngaluarkeun seuneu. Oge dina benturan tanaga ieu tetela Bang Bokek leuwih rosa lantaran kabuktian Demung teh nepi ka nyangeyeng. Lantaran kabuktian Demung teh nepi ka nyangeyeng ngan untung barani ngagentak malik langsung bari nyambeurkeun bedogna ngabarengan ngorowokna nu matak nyentarkeun hate. Geus lebar ku nyawa ala teh. Mana kumawani nyegat kadunungan aing. Bari hiuk bedog terek megatkeun beheungna. Jambret lu, sia nu bakal modar. Bangsat ieu. Bang Bokek rikat ngagilek malik. Jeleng manehna luncat ka hareup. Dampal suku kencana dipake ngajejek badan Demung nu masih keneh nyangeyeng. Sedeng bedogna dihembatkeun dipake nakis bedog barani nu rek megatkeun beheungna. Terang terang deui dua bedog diadu. Lep badan Bang Bokek terus ngayapak dihandap bari nyabetkeun bedogna rek ngabuntungkeun sukuna barani. Tapi nu rek dibajeg teh ngagentak ngajaul ka tukang bari sateka polah nyabetkeun bedogna sacara untung-untungan kana naon bae keunana. Tapi Bang Bokek ngagentak ngejorelat ka belah kenca lantaran kabireungeun kolebatna bedog digigir belah katuhu nu taya lian beong rek ngabongohan. Sabot keur kitu jorelat Demung nyampeg jeleng barani ti belah katuhu ngabarengan gerakan bedogna. Hiu deui ti tukangeunana bedog beong ngancam kana pundakna. Tapi Bang Bokek nu memang geus nekat seja ancur-ancuran. Manehna teu pisan ngarasa sentar kakara kusakitu. Sakilat bedogna digerakkeun pikeun nakis dua bedog nujolna ti kenca katuheunana. Traung traung bedog-bedog Demung jeung barani tingko lewang bantok jeung tanaga raksasa nu kacida hehatna. Sabot kitu lep Bang Bokek ngalelepkeun badana. Kulawit congo bedogna ditunjelkeun ka tukang. Pukul lain deui beong ngaranjugna teu karasa manehna nepi ka ngagero bakating kureuwas bari ngagentak ngahebatkeun badana kagigir pikeun nyalametkeun diri. Boro tadi teh geus ngarasa nguligah lantaran manehna bakal hasil nyabet sirah nu jadi lawan. Tapi ngadadak ngandeg lantaran kabireungeuh conggok bedog colocos manco hareupeun. Sarta lamun harita manehna neruskeun panarajangna, bedogna teh pasti bakal niba
karena sasaran tapi beteng manehanana moal bisa disingkahan deui pasti bakal katiru ku bedogna Bang Bokek. Ieu sababna nu matak manehna ngegentak ngaragragkeun badana lantaran masih keneh lebareun ku nyawana. Geus karuhan dirina salamet tina ancaman nu ngabongohan, Bang Bokek teu terus narajang kabeong nu sasatna keur teu walakaya. Cacakan lamun terus dihanca teh geus moal bisa malakaya deui, tapi teu kitu lantaran nu dipikirkeun teh musuhna nu dua nu pasti bakal ngayakeun panarajang deui. Mikir kadinya ngagentak manehna malik 80 derajat bari ngabarengan hiukna badog sajalan jeung ngagerakan badana. Tetela teu salah ijiranana barani jeung demung babarengan nyampeg bari ngahebatkeun bedogna, tapi ngadadak duanana ting jarawul ka tukang lantaran tangtu maranehanana bakal kapiheulaan babar kuno jadi lawan. Nu harita bedogna geus ngahiuk sahibas dada, sedang bedog maranehanana masih keneh dihebatkeun di luhur. Cacakan lamun tadi Bang Bokek terus ngahanca kabeong, memang geus pinasti bakal hasil lantaran lawana teh masih keneh aya dina posisi nu can sajagat, tapi badan manehanana oge tangtu moal diluput tinu gempuran bedog-bedog demung katut barani. Mireungeuh panarajang usung esangna ngan gagal jeung gagal bae. Lain deui tu Bagus Marjan gegejretna manehna harita dijaga ku Mail ngahaja ditahan ulah pipilueun. Lantaran manehna ngarasa hariwang bisi Bang Bokek ngabongohan narajang ka manehanana. Oge pangpang nama ngarasa inggis bisi simbar ngaronggeap lantaran pamikirna. Sanajan bener tadi teh simbar teu ketembong dina tempat raramean, tapi teu mustahil manehna teh harita aya lalajo bari susulumputan. Bener manehna teh geus ngongkos ka Magdor jeung ka Daklan, tapi tetep we kasieunana mah teu leungit lantaran kumanehna geus kajudi yen wewesana simbar teh memang kacida hebat. Baraya sadayana waktosna barantos seep cag urang tunda dihanjuang siang sareng wengi enjing urang teraskeun deui hanca salanceungna. Baraya sadayana palawargi kanca-kanca sadayana, hatur nuhun pisan, rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel Simkuring. Aya salah sahiji anu komentar anu atos ngintunkeun komentar nyaeta ti Baban Irwansyah Setia Manco cenah. Hatur nuhun. Aya ti Kang Baban Irwansyah Setia Manco, siap hatur nuhun Setia Mancona. Atuh kabaraya sadayana anu acan di-subscribe heula, anu acan ngintunkeun komentar mangga komentar urang silih tuker carita. Baraya sadayana kaum dangu bilih aya kakirangan ti sim abdi kalepatan atanapi kaluluputan, Mang Maman teh hapunten. Mang Maman teh sejak nyuhunkeun hapunten ka sadayana, mugia atuh dihapunten ku sadayana. Atuh baraya sadayana mugia sing dilungsur langsarkeun kana urusanana, sing dibabarikeun, sing ditambih-tambih rezekina. Mugia atuh anu nuju teu damang sing dienggal damangkeun. Mamaman teh seja amitan seja wangsul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.